billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Kula pernah baheula jadi juara waktu musabaqah moal dibejakeun tauna. Haji Pendi pernah beda seetik jeung Muammar Haji Pendi. Beda sora, napas, makhraj jeung lagam. Wallahu a'lamu bimuradihi wa kullanu tafsira Muhammad lahum kadua qaumun akharun aulin nas wa kadua manusia yang malu pada ngamal sira kabeh masyitu min barang kang kerja sira kabeh. Fasayarallahu 'amalakum maka besok bakal ningali sapa Allah ing amal sira kabeh wa rasulan rasulullah wal mu'minun lan wong kang mukmin kabeh wa saturaduna lan besok bakal den balikeun sira kabeh bil ba'ts kalawan den pangyakeun saking kubur ila alimil ghaibi wasyahadah maringkang ngururingkang gaib lan syahadah. Ya Allah tegas Allah fa yunabbiukum maka bakal ngawal si Allah kuning sira kabeh bima kuntum ta'malun kalawan barang kang ana sira kabeh iku mudah sira kabeh fa yujazikum bih maka bakal ngawal si Allah sira kabeh bihi kalawan ma kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Allah alam bimuradi wa akharuna lan utaika wa nakaba minal mutakhallifina dada saking kang magari kabeh murjaunai kuden tanggukeun kabeh bil hamzi macana kalawan hamzah murjaun wa tarkihu lan ninggalan murjaun makharun an tobati iku kang den tanggukeun kabeh saking tobat li amrillah kadue perkara Allah bihi dalam makharun bima yasha kalon barang kang ngasakeun ya Allah imma yu'adzibu ana kalian nyiksa ya Allahum akharu ya yumtahum kalon yang tangamatikan ya Allahum akharun bila taubatin kalon wa taubat wa imma yatubu alaihim lana nakalani narima tobat ya Allah alaihim ingatasa akharuna wallahu lanuti Allah alimun iku kang maha uninya bi khalqi kalauan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksana pisan dalam dada malan Allah bihim kalauan akhir wa hum lanuti akharun as-salasatul atsauna ba'd yaitu kang tetelukang pada teka kabeh dalam usaha rujuun Nabi Murarat ya nyatane ki Murarah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik dan Ka'b kang boten Malik wa Hilal bin Umayyah lan Hilal kang Umayyah takhallafu nari mengari salasa kasan kena arah mumul wa mailan ila da'at
lan condong maring senang lan nifaqat ora alem nifaq walam ya tadiru ila nabi lan ora sesadu ya salat maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagarihim kaya liane salat paukifa amruh maka den kandegkeun apa perkara salat khamsina lailah ing 50 wa hajarahum nas dan ingkihanhum ing salasa pemanusiatan usilat malah dan turunkeun apa taubatuhum ba'du taubat sadasa ba'du ing dalam sarusana ukifa jika mari pek maraneh kabeh migawe nyarieun teh beramal masyitum sakadai dek ibadah haeg dek maksiat hegae dek kumaha ge kumaha muaraneh bae bahasa teh mencakup kana targhib buat terhib artina ngabibita ongkoh nyingseuna ongkoh ayo dek kumaha ge ja fasayarallahu amalakum Allah bakal lembongkeun ka amal-amal aranjeun kabeh masyaallah nu bantak urang ngaler ngidul ngetan ngulon teh nungguan ajal ai ajal geus datang mah teu mamri gagah teu mamri sugih di mana datang ajal mah atuh hirup manggesan bae sanajan susah kabina-bina gering anu pohara can datang ajal mah atuh moal waka maot jadi maot balain ku susah ku ajal lain ku gering ku ajal geus datang ajal mah teu saha loba pisan jelema gagah jag waringkas datang ajal pae eta teh geus sadar urang teh kikituan teh geus nyaho kitu tapi sadar mah teu nyaho tapi sadar mah teu hayang kena sadar sadar ya anu lelempangan isuk-isuk lohor maut anu lelempangan datang ka magrib tah sisa maut eta kan loba tah kajadian kos kitu tah henteu jadar ka diri urang be lamun aing maut ya lohor beureunanan ya Allah ya Rabbi dosa-dosa aing haju aing macan dibere resep ya ibadah teh dina ibadah ge can dibere ngeunaheun ya ibadah sakumaha anu dipake karesepu Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya dunyaku bisalah tilu dunia aja nu dipake karesep atib hiji wawangian nomor kaduana an-nisa awewe nomor katiluna wa qurratu aini bis shalah herang mata ngeunaheun dada qurratu aini bis salat bungah mata hate dina salat berarti kan ngeunaheun teh salat teh hiji sesengitan sebab sesengitan teh mawa ngeunaheun suasana malaikat aya sesengitan mah turun geus dihadiran urang ku malaikat ngan sesengitanana atuh sigande ulah atuh sesengitan dipake ongkoh tapi lain seungit asana henek Jumaah ge aing pindah wae lah tempat emang aing henek daripada mah maksud itu mah kan sesengitan lantaran naon eta hiji mah atuh beureunan dan hargana murah atuh mana aya nu mau murah seungit mah aya barang bebeja teh ka ditu kan ngajualna emang minyak ieu kok jadi bau kieu sia meudina sabaraha di aing 500 hutang apa kes atuh hutang uyuhan aya ka ambeung ge Gusti aya de lain gitu atuh kan minyak teh kan asli nama lamun isuk-isuk nu ngeunaheun nu mana kebeurang aya panon poe nu mana peuting nu mana urang kan lamun ngahareupan pamajikan haji pamajikan geus sarareungit kan lain deui rasaan gitu. Waduh ya bangun siap teh kan gitu kan. Nah coba orang ngahareupan pamajikan anjum make minyak teh make minyak anu meunang meuli lain cap kampak
kan lain deui ya aing lain deuk sosonoan asana mencetan ka nyacap kampak tah kan lain deui suasanana tuh ada sesengitan nanti Kanjeng Nabi resep pakai sesengitan teh keur mah awakna sengit aja pakai sesengitan atuh geus tambah-tambah nomor kedua awewe nisa sebab ngajembarkeun kana hate urang ayeuna keur pusing-pusing datang ka hiji tempat aya dinya pamajikan urang nyambut ka urang bari seuri blak rasa suasana jadi beda utang poho utang tuh lain deui jadi kan senang awet ya terus ngadeukeutan ka urang jeung ngagelehe jeung mencetan ka urang set kebel-kebel aya duitan euy ya oh berarti mah penjahat kelas kakap ya mah eta geura jadi awewe wanita menggairahkan hirup nu mantak jelema anu berjuang biasana dikerumuni ku wanita sebab naon nambah semangat geus pamajikan teh lamun ka urang mere semangat urang katakan waduh giat kajen ku kumaha yo coba lamun urang datang ku sambutan urang nitah nyanana cicing bae eta kan aja bae geus lah ieu mah tangga kos kiamat geus moal dagang yang lah kos kieu jasa tah coba lamun disambut mah masyaallah jika urang na geus naon ngaranna mun urang hareudang geus teu kudu make hihit androknya na dikitu-kitu aju nyanana teu make calana kan geunah cerek dia masuk macam-macam iya eta samacem karak samacem eta Masya Allah dah iya gorengan amal naon bae bagus bakal ditembongkeun ku Allah bagus goreng bakal ditembongkeun ku Gusti Allah goreng bahkan lain Allah bae wa rasuluhu jeung rasul Allah bakalnya lain rasul bae wal mukminuna jeung para mukmin di dunia kene bakal ditembongkeun komo jaga di akhirat urang sebagai mukminin bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula atuh berarti kan katembong teh amal-amalna mana nu kafir mana nu mukmin mana anu soleh mana nu toleh urang ka jadi saksi engke jaga di akhirat nyaksian umat Kangjeng Nabi Isa nyaksian umat Kangjeng Nabi Musa nyaksian umat Kangjeng Nabi Sulaiman pandeuri urang ayana tapi bisa caksi sedengkeun nyaksian eta kan kudu ningali kudu neuleuh heula urang deuk nyaksian teh kapan kudu neuleuh anu deuk disaksianana ku urang berarti kan urang dibere neuleuh heula ku Gusti Allah memeh nyaksian teh cacak-cacak urang boro rasul komo Allah urang bae ge dina Al-Qur'an geus dijelaskeun fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun di dunya kene ge atuh urang jakat ciri ditembong-tembongkeun kan ku Gusti Allah nu paling ngeri wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah teh bakal ngabalikeun urang dibalikeun ka alimil ghaibi wasyahadah saha anu uninga kana alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah maha uninga kana gaib maha uninga kana syahadah nu gaib nu dirahasiah-rahasiahkeun teu kanyahoan ku batur Allah maha uning syahadah tembong zahir Allah maha uninga urang bakal dibalikeun ka Gusti Allah iya kan urang ngeri jasa ieu urang teh ngeri ke bakal dibalikeun hiji-hiji nu mantak ieu bakalna urang naon kitu ngaranna kesel ge hiji-hiji dipanggil jelema sabaraha juta sabaraha triliun di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka akhir umat Kangjeng ieu teh kapan bakal wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah dihudangkeun ti kubur digiring ka mahsyar aju engke
dek dinaonkeun dia dibalikeun ka Allah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabales ka aranjeun kabeh kana pagawean nuku urang dipigal payujazikum dibales nu kaliwat bagus dibales bagus goreng dibales goreng ya Allah urang kuari iman salat puasa zakat haji sodako syiar urang milu bakal dibales sesuai jeung amal urang waktu urang di dunia teu iman kafir naudzubillah min zalik musyrik munafik atawa iman ka Allah jeung Rasul cuman teu nyaho ka masjid teu nyaho ka majelis taklim geus teh nyaho bae di mana aya lapangan bola di dinya nyaho di mana aya main sodok-sodokan di dinya nyaho main sodok teh eta teh biliar gan kurang keren sebab aya biliar mah asli ngomongna aya main sodok makan loba nu disodok lain bola bae di jero na nu disodok teh ehem sia deh tahun deui main gaple remi lah tetapi batur bakapan geus aya nu judi teh kelasna geus saya nyaritakeunana geus atuh bangsa di urang masa pira judi teh gaple remi kos kali tungkul catur dijudikeun atuh batur bang geus kasino indro beh judi teh lain-lain sebagainya eta judi-judi batur ya atuh pek bae cek Gusti Allah tapi engke sia bakal ditembokkeun boh di dunia boh di akhirat wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah dibalikeun ka Gusti Allah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal nyaritakeun ngabales majazi teh yunabbiukum teh ku Imam Jalal di manaan fa yujazikum berarti ieu yunabbiu bimana yujazi majaz ayu nabbiukum nyaritakeun doang ayu caritakeun doang makan enteng sapira nyaritakeun tapi lain sakada dicaritakeun fa yujazikum dibales Masya Allah karim ulah waka batur-batur heula urang bae kuari ti mimiti balik tarolah anu memeh balik mata manggeus aturan-aturan guer mukalaf karana ge ti mimiti balik bae datang ka ayeuna geus sabaraha buah tatangga nu kurang dijepret sabaraha so naon kitu ngaranna sendal nu kurang dicokot di majelis taklim jeung di masjid bebejan nama pahojol pahili padahal ngahaja geus sabaraha kotok tatangga nu dipencitan ku urang geus sabaraha kali urang ngabonceng si Mbak eueuh gegejlug ge kurang direm abeh endut-endutan tuh kan geus sabaraha kali urang mamawa si Mbak rekreasi geus sabaraha kali urang kebelah ditu nama mun mabok mana udzubillah min dzalik bakal lain sakadar mabok tapi orang horenganan jadi tukang ngajualan naon ngaranna eta tukang ngajualan kan anu mabok nama meuli pemake ngaranna tah anu ngajualan naon ngaranna cepet atuh sia bangun dutu nyaho teh heran ai dihareupeun aing ditanya bangun kos kiai bae cek nya aing teh nyaho meureun tah dasar nyana meureun agenanya aya potongan nyana mata kos geus tinggal ditelepon bae polisi tangkap habak tah kan nah ieu sabaraha nu awewe nu kurang dizinahan mun zina teh geus sabaraha urang ngarugikeun batur geus sabaraha urang ulah-ulah nampilingan nyiwit bae batur teu senangan di akhirat bakal diciwit deui geus sabaraha kotok nu diadukeun emang kotok daekeun diadukeun kan teu daekeun kurang diadukeun engke kapan urang teh diusulkeun ku Gusti Allah Gusti cek kotok abdi nyadar kotok cek urang Bandung mah Bandung ge teh hayam tapi abdi teh dizolim ulah waka dijadikeun lebu Gusti abdi can malas ka jelema nu baheula ngadu-ngadukeun abdi teangan cek Gusti Allah
saha nu ngadukeun haji sabenerna mah tangan bawa ka dieu tonton ku kabehan ayo sebantu ya Allah aya je jata menusuk muludan teh ya teh menusuk mamaca aja dibawa ku kotok ka dieu jadi ku ari kotok anu ngadukeun urang diadukeun ditonton ku triliunan manusia Masya Allah eta kan urusan-urusan hisab teh kos kitu dah iya wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ya Rabb aduh geus segala rupa bayat nipu teh ngabohong teh jelema anu dizolim ku urang baheula urang pernah jadi calo tanah duit tadi cokotan ku urang di bos dibayarkeun mah henteu atau dilambatkeun kan zolim teh ngaranna batur teh loba kepentingan rek meuli anu jadi tanyakeun ka bos bang kan enggeus bayaranna horeng nyangkut dicalo ke cek nyana sagedeung deui ke sagedeung deui iratur bo cekna datang adanya ke Senin datang dek ke Rebo datang dek ke Senin oh bonen aya bel jadi lembur bonen gua hari itu tak iya zolim Masya Allah karim encan deh urusan anak-anak nuntut urang mejana keur dituntut jol anak enaon deus sia ye kula ka neraka gara-gara henteu dididik ku abah ye ieu kula mah dituntut ka abah bae lantaran kula teh dipasantrenkeun ku abah teh haju teu nyaho ka pangeran teu nyaho ibadah gara-gara abah geus kula mah teu ridho kajen boga makan neraka lamun teu bareng jeung abah malaikat seret abah kula heula meme kula dak sia lain ka aing abah bae tolol si abah goblok si abah coba eta ditonton ku jelema kan kos kitu can ge beres jeung anak jol bae pamajikan nu kolot jeung nu ngora deh ieu lalaki hidung belang ya cak nya teh ajaib teh belang irung aing mah sia tah mebet bae di nu ngora aing jelok dipirale-pirale ku sia baheula sia ngeunaan kuari aing rek nuntut kajen ku kumaha ge ye hakan-hakan sia nu teh heula ka neraka ayo ha jeung anak can beres pabajikan gitu keneh deres duduan nu tilu hiji ge nuntut deui hiji boga pabajikan ngan hiji-hijina nuntut datang-datang culak cangkeng bae malaikat seret heula ieu saya ieu pamajikanana kok pamajikan sini tanah geus pokona kajujuran keadilan salaki buang ka waras salaki tolol goblok di masalaki seret ambo Masya Allah karib anak pamajikan jol tatangga ini biang keladinan ada kumaha coba ayo Masya Allah ieu teh cek bahasa baheula mah dikerepak ngaranna kos kitu ayo da kumaha coba ayo tah ieu ayat wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah meme dibalas teh kapan dirinci heula kumaha pagawean soranganana jang dirina kumaha jeung anak kumaha jeung pamajikan kumaha jeung dulur kumaha jeung tatangga kumaha jeung atasan kumaha jeung bawahan kumaha jeung guru kumaha di dinya urang iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ieu di kumaha coba talalakon urang hayu hitung kurang mun isuk aing pae isuk bae heulanan mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun Masya Allah urusan aing jeung Allah hubungan aing jeung Allah tama urusanana leutik musamaha hampang tetapi urusan aing jeung makhluk musahah berat urusanana hutang piutang anu can dibayar urusan zolim teh dihinakeun urusan diomongkeun urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli baheula terhadap anak buah teh zolim teh jujur zolim aing teh baheula teh jadi lurah aing teh baheula jadi camat aing teh baheula teh jadi penggede aing teh jadi pemerintah aing teh jadi ieu kumaha urusan-urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun rasakeun
renungkeun heula ku urang ya aduh ya Allah jahe geus datang orang ka imah tas ngaji ku aja neng urang tak hampura pan kakak jadi kos kieu sih ya ngaji naon sih di ditu neng ulah nuntut engkenya di akhiratnya emang ngaji naon gitu ka ditu berat kakak ya mun bisa maanterkeun kakak can nyandung bae ka jeh pan itu juga lainnya teh hampura berarti mah budak kos soang ieu mah handap udah jatuh ge soang teh bangun ka handap porengan anak bacok masalah ge soang ieu mah tolol henteu neng mah lain lalagaan teman neng mah hampura besi ya kakak umur atuh neng ge sarua urang silih hampurakeun nya ulah nuntut engke jaga di akhir moal ka kula mah pokona mah atuh geus dirido-ridokeun bae segala rupa anu kadaharku kakak janu kakak ieu teh mah geus ridho bae kabeh ge anu kadaharku kula atuh ridokeun bisi kula kurang hormat ka kakak atuh mentah hampura kitu keneh kakak sok sesengor ka kula geus naon kula mah nganggap biasa bae teh mah adat kakak ieu kos kitu bawaeun ka akhirat beureun ka sieu sok aju kitu sia mah ieu aing buku sieun tadi ngaji wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun cenah ge bakal dibalikeun ka Allah Allah teh maha uninga kanu gaib jeung kanu zahir hajung ke bakal dirinci saeunggeusna dirinci dibeja-bejakeun dibales nah ieu engke di akhirat ti kumaha ja urang percaya ka Allah jeung Rasul haju orang percaya bakal dikitukeun imah hampura kana heula anak dikumpul-kumpul ke kadari sih cak anak asana abah nek babagi harta ye lain sia mah suka-suka dinya mah abah mah ye wasiat ya sing arari ibadah sia ka Allah ulah tinggal salat abah ieu geus kurang sehatan awak ihade besi sia henteu apal kana bag-bagan ibadah ngaji sia beusi engke dituntut di akhirat jeh nyakola-nyakolakeun anak kuari manehanana di SD SMA ayo ya ayo terus tentang kuliah jadilah jana insinyur jadilah jana Kapolda jadilah Kapolri jadilah jana DPR di pusat dan lain sebagainya mewah mobilna batur kabanjirannya nama henteu hebat diistidraj ku Gusti Allah wah hebat datang ke akhirat lantaran teu nyaho ka Allah dina nyahona ge teu make ieu bapana anu dituntut abi teh disakolakeun teu diwauhkeun ka Allah kunaon diwauhkeun ka guru doang abi teh ieu terus kuliah jadi ku ari abah kasumbang ku abi bapak kasumbang ku abi dibelikeun mobil mewah imah mewah horenganan naon kunaon atuh ieu abi teh diwauhkeun ka Gusti Allah dari pasantrenkeun ieu abah goblok ieu abah da kumaha coba di akhirat dikitu-kitu hayu pikir lah cenah teh mah kiaina bae meureun supaya anakna malah santen kae teu hayang aing capek jang sia los aing mah percaya los terus aing mah los ya awas di akhirat diancam sia kuing je awas ya tah kurang kae di akhirat ge barang tuh cak aing kan bener kan ulah bohong ke dia sia sakola bae kadenge takut ceulis sia omongan aing kadenge malaikat balik seren waduh tak kiai cenah kejem amat bohong sia teu kadenge ka omongan aing baheula ngaieuhkeun ka aing sia teu kiai cuma tulungan bae tulungan keur ieu mah ka aing ngaieuhkeun ieu mah hampura bae ku ari tah tetep aing dek nulungan bae dah maksudnya mentok seje ini tetep bae nulungan bae masyaallah bedana ahli Allah jeung lain ahli Allah kumaha ge di akhirat di dunia mah moal kaciri di akhirat ahli Allah mah careurik jelema ka ahli Allah cek cenah tenang henteu kami ieu salat teu bagus puasa teu bagus zakat teu bagus ieu kami ka neraka tenang cek cenah teh kumaha lamun bebejana ka Kiai Golkar bebejana ka Kiai PDI bebejana ka Kiai pamarentah sarua bingungna lulumpatan Kiai embung dipenta tulung
sebab jangnya anak bingung tapi Kiai Allah lain kana adia diusulkan geus pokokna mah sia ka surga di mana sebenarnya amal aing kabeh los tajang sararia Kiai aing mah kajeun ka neraka ge asal sia bae ka surga bakal Kiai Allah kitu bakal tah los ya amal aing bagi-bagi ku sia kabeh sia ka surga aing geus puas aing mah kajeun ka neraka ge kan usul kabeh kan ka Allah Gusti abdi teh boga amal joreh haju ka surga menang ti mana pamere ti kiai anu aing nyanana mah be aku kami diperbutkeun amalna haju kajeun cenah nyana mah ka neraka ge asal kami be baheula aja keur di dunia teh ilu ngaji keur di dunia teh ilu wauh jeung di dunia kajeun di dunia mah padahal mah nonggengan ka nyana keur ieu tapi ieu kami dibere amal nyana Gusti Allah sanggup mere amal nyanana kamu ka neraka atuh nyana bae sanggup ka neraka ngabelaan maneh atuh komo aing ka nyana geus ka surga kabehan alhamdulillah atuh sia ulang ngomong pisan puguh beda ada ahli Allah jeung ahli dunia teu memetikeun pribadi ahli Allah mah tembong kuari masih keneh dilecehkeun masih keneh dijebian di akhirat bakal tara rembong kiai Allah di akhirat bakal seperti eta gitulah Kangjeng Nabi nyaritakan di dunia mah teu tarembong pasti ngomong kitu asal sok disokeun ditakaburkeun diasaingkeun engke di akhirat mah bakal terbukti nu mana nu kiai Allah nu mana nu kiai dunia kiai Allah mah moal mementingkeun pribadi sebab di dunia ge tilok mementingkeun pribadi tilok mantak eta ki naon kitu ngaranna Ki Fudoli unggal peuting ngalayang bae eta pannya nama tilok tahajud kajeun aing mah teh tahajud di asal sararia bae nu penting mah aing mah bare amplop bae eta kan ngaranna ya Allah ya Rabbi Masya Allah aya anu kasalahan tah inget bae ka dongeng Gus Dur kasalahan tah ada jol besok aya jol kitu tah aya kiai ceramah barang geus kitu caritana dijemput pakai motor terus balikna besi ditangkap kan dibere helm barang berangkat ge make helm lantaran kiai mah tilok make helm tibalik jadi hareupna aya di tukang aya di ngaran ge tilok make helm kan kok dibonceng kan gitu tanya nah kameran ngendong jadi isuk-isuk balikna ngendang ke baik kieu terus aya di naik motor di tukang muridna wah ieu jelema saha cenah make helm naik motor jadi model cek lagi ai awakna ka ditu ai beungeutna ka dieu dilalaga ku ya neng ku murid padahal murid teu nyahoan eta guruna Pak Hei, coba si aji lek aing guru dak kieu bae besi ragam cilok naik motor kan kieu bae ieu robot aja lebas cenah teh kieu bae dilalaga barang engke geus datang ka hareup direm dihang deuleu digitukeun deui budak robot apa jelema sih barang geus kitu carita kadeule sorbanna sorban guru aing kita mah manya guru aing naik motor helmna salah ieu sih mah eureun di tengah jalan dibuka helmna Masya Allah langsung nyada balik dia nanya deh salah ngalalaga guru tadi hai sok lo banu kasalahan jeung guru teh lo banu kasalahan eta kos kitu eta lo banu kasalahan isi guru di Banjar mah lo banu kasalahan resep lalagaan pan di Banjar mah asal pae kemis we macul santri pan aya nu daek embung nu daek mah geus babagi ka ajulan anu ka nu embung teh naik ka para wadah kitab teh tah ieu papan wadah kitab dinya naik ka nyana ka luhur kieu bae di luhur abeh teu kanyahoan ku kiai barang gula deuleu kiai ka luhur teh deui kiai deuleu ka luhur ya turun makanya kita kan remeng teh artinya tas subuh caang encan
poek di sekaliwat remeng-remeng nu kitu ngaran jadi beungeut can jelas ayalah budak santri nu balik di masjid kadinya kapanggih teh jeung kiai pajar lain kiai aku budak santri masuk nyekel peler gitu tah aduh gitu cakeh teh gawe kiai datang ka ditu datang ka juru itu di barang ya kiai loba nu kasalahan jeung kiai masyaallah teu jarang geus aing bingung cak cara ieu kanyahoan aing tah henteu ku kiai tah eta loba lalakon di Banjar eta nah ieu ieu bakal di akhirat payunab dihukum bima kuntum ta'malun anu paling sedih naon coba di akhirat nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga masyaallah haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat pen sia lamun ibadahna bener ikhlas sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener masyaallah teu nyeri kumaha coba ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh jang maneh geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh teu nyeri kumaha teu nyeri kumaha keur mah di neraka aju nembongkeun pi tempaten urang mun urang bener mah di dinya atuh nyeri jasa eta emang ngahaja supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui kangeunahan di sorga jang urang mun urang bener masyaallah eta nu nyeri jasa mah eta nyeri jasa okos urang kawin aju urang teh codeka bakal dikawinkeunana teh ka si eta persyaratan urangna harita teh bener aju teu bener urangna teu nyaho ngan kabar doang sia bakal dikawinkeun jeung sia teh ngan syaratna sia teh hiji ulah nonton TV nomor kaduana sia ulah sok judi bae tah bakal dikawinkeun jeung awewe nom si eta ngaranna tapi tetep bae barang meunang 1 tahun 2 tahun urang keur ngahep-hep kawin jeung nini bengking aduh nya susah nya nini urang imah bocor masyaallah kena kebanjiran aduh ditembongkeun itu nu liwat sah eta teh calon pamajikan sia mun sia bener mah tah si eta ya Allah ya Rabbi tah mah budak mulus amat cedaan naon eta mah eta teh pipa majikaneun sia kolot ge geus ngolotan tilok aya ngangoranan kolot tah eta calon sia budak tah mah masyaallah aing mah teh mah memeh numpakannya geus paeh diheula meureun jageulis jasa tah mah eta beuki nyeri bae kapan ditembongkeun tah nu bakal jang sia teh mun sia harita bener tekan nyeri nu di sorga abeh puas kanikmatanana ditembongkeun neraka tuh tempat sia tuh keur digodog itu teh cai anu ngabuncal-buncal seudeu anu pohara di dinya ruhak nu pohara tuh tuh kala lelempangan di jeung orai-oraina nah eta teh pitempakeun maneh geus aya tulisanana mun harita maneh neruskeun kana kadugalaan maneh ngan kulantaran maneh haju kembali ka Allah haju ikhlas dicoret aturanna maneh di dinya kan nyana langsung sujud ya Allah alhamdulillah bersyukur leuwih gede ka Allah eta tanu panyeri-nyerina mah ahli sorga ditembongkeun tempatnya nu di neraka pitempakeun nu di neraka mun nyana terus dugalana bakal di dinya jadina pan tambah-tambah nikmat ka Gusti alhamdulillah Gusti nu di neraka ditembongkeun sorga tah tempat maneh tulisanana jang maneh lamun maneh bener harita tah tadi kulantaran maneh haju teu bener di ka neraka ya Allah nyeri luar biasa eta nu panyeri-nyeri nama iyalah fayudabbiukum bima kuntum ta'malun aya deui wa akharun
murjaun wallahu a'lam